sia. Hai kamari tilu poe ka mana bae hai sia. Aing neangan ka dieu ka ditu kita panggil. Eta cek Mang Ujang kamari sia nyasar kamari tilu poe. Bener teh eta? Oh, benar Pak. Haju kunaon sia sampai tilu poe kitu na nyasar teu ngarti aing mah sia. Pan aing capek neangan sia kamari ka dieu ka ditu. Iya Pak. Amin kan lelowongan gawe. Haju berangkat bejeng si TB. Horengan mah Pak, eta nanya alamatnya kurang jelas, kurang lengkap. Yu amin jeung si TB. Iya benan sih telantar tilu poe Pak. Jadi gembel Pak. Nek balik tuh bisa. Nek modar gitu bisa Pak lah, mending modar bae. Mangkana atuh hayana ka mamana bebeja heula ka kolot. Kumaha sih sia mah? Pan bapak mah hoka si Amin. Besi aya nanam doang di jalan besi siapa Atuh lah Pak, kudu hok. Menya bapan toh hok ka anak nu paling ganteng ieu. Atuh hool Amin paling ganteng jasi anak hiji-hijina aing. Tapi aing mah rada bingung ieu ka sia. Aing rada ganteng ieu. Jeung masih geulis, hai kunaon sia jadi kieu si Min? Eta siapa? Aing ngomong lah mau seret bae kos ngising. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TB, aya naon, Be? Ih bapak, nek ngajak ulin Amin pak. Nah, kebenaran Be, aing keur karesel ieu di mah bae. Aduh, aing geus aya ulin yuk. Sia nak arulin ka mana deui? Karet doang pak, mau jauh-jauh. Oh Pak, lelempangan doang, karesel di mah bae. Oh tuh, tapi sia baliknya ulah sore-sorenya. Oh Pak, moal. Oh geus geura ka ditu. Oh geus nya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Be. Untung aya sia Be. Mun sia aing bakal dicaplak. Moal eureun-eureun sampai subuh bisa jadi. Oh nya sia, untung aing ka imah sia kudu nuhun ka aing, lamun bisa sia sujud ka aing Min. Eta sia, menyaing sujud ka siluman bae awak. Ai sia malah ngahina ka aing Min, lain mah nuhun sia ka aing. Oh Be, lalagaan doang, di bawah serius bae. TB ganteng. Tah kitu sia, ngeunaheun pan aing ngadengena. Oh, geus lah. Bebe, lain itu si Putri teh lain nu kamari. Ai jaho eta Min. Awe jeung kamari teh nu kurang kapanggih, anu teu ngarti bahasa Sunda teh Min. Honya. Ajak kenalan yuk. Sugan Be, daekeun moal kabur kos kamari. Oh nya, ayo tuh geura lah. Ayo. Hai Put, udah ke mana? Ih, nasi sih hanya bae. Sendek naon jeung jalma teu jelas. Eta sia nyebut aing jelema teh jelas, sakieu aing tampan dan rupawana sembarangan eta. Emang teu jelas dik beungeut naik kos komodo. Sia malah ilu ngeledek lain ngabela aing. Geus lah ganing lah. Put, eta saha anu jeung sia? Kenalkeun atuh. Dulur aing. Kunaon emang hanya bae sia. Hai sayang, aduh. Emang nama kamu siapa? Melda. Oh Melda, namanya cantik kayak orangnya. Aduh. Emang kamu tinggal di mana? Tinggal di rumah Putri. Enggak jauh kok dari sini. Oh tinggal sama Putri. Emang siapanya Putri? Aku saudaranya Putri. Baru pindahan ke sini seminggu yang lalu. Put, kok sia teu bebeja sih lamun si Merle cacing di sia? Kenalan kudu bebeja ka sia. Jelas. Yaudah kita pulang, mama gua udah nungguin di rumah. Be. Si Melda gulis jasanya. Aing mah ja. Mau gue aja kasih Melda nya. Waduh. Aing mah naon dah si Putri. Geus mah geus boga ka Bogo. Nya geus mah Judes, aing enak boga kasih Melda bae lah. Pokoknya, tapi aing mah tetap milih si Putri sih Min. Geus sanya jeung geus boga ka Bogo ge, aing mah setia ka Putri Min. Lebih memilih si Putri nage. Kos nu daekeun bae si Putri ka sia. Iya, yakin aing mah suatu saat Putri membuka hatena demi aing Min.
Yakin cenah, banget kok sebaya awak ya. Tapi Be, sia nyaon teh iman si Putri? Iya tuh nyaho Min, emang kunaon? Oke, penting orang kayak iman si Putri yuk. Aing mah hayang ulin Be kasih Melda. Ayo ge, kesnya nyampernya ka imah aingnya. Oke, siap. Geus lah aing dandan heula ame ganteng kos. Nanya, Aliando Syarif, amun sia Aliando Sarap. Neng, Melda kok di imah kamu terus sih, teu balik-balik? Balik ke mana tuh, orangnya na tinggal lagi di rumah aku. Cicing di imah kamu, lainnya na orang Jakarta. Iya, sebelumnya kan nyana cicing jeung bapana duaan bae di Jakarta semenjak mana meninggal. Nah, bulan kamari bapana kawin deui. Terus? Nyana teu betah cicing jeung emak Terena. Emak Terena jahat cenah. Terus lebih milih cicing jeung keluarga mamang, nah keluarga aku. Oh gitu, pantes geus saminggu teu balik-balik deui ke Jakarta. Iya, udah dulu ya. Aku mau masak dulu. Oh, ya udah kalau gitu. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. 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 Oi Min, ganteng amat sih ya. Atau olah ganteng, paneng mendekatimu ayang bebek Melda. Ayo lah, berangkat lah. Ayo. Assalamualaikum. 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 Keluar dong ayam bebek Melda. Aduh. Siapa Put? Cowok gak jelas yang tadi siang itu. Is, mas banget. Oh iya, lu pura-pura jadi setan aja biar mereka pada kabur. Ih, enggak ah. Ih, cepetan. Sambil nunggu lu siap-siap, gue keluar dulu nyamperin mereka. Kalau gue udah masuk, nah lu langsung keluar. Terus lu diem di sana. Ih, gimana ya? Ya udah deh. Waalaikumsalam. Ih, narara sih kan radio. Meldana, ayo buat, aduh. Ayah, gedengnya. Min, biasanya si Putri pas beda dari turun surga. Tapi aing di musim Melda dia, aduh. Dia pas gitar Spanyol, aduh. Ngistok awewe. Pokoknya mana aing mah. Musim Melda jadi kamu aing, aing mah mantak mau bisa tilu puting tilu poe. Eta sia nanaon Min. Burik be, saya be.